dia. Bah, Naon? hayang naon ayeuna? Abah mah tidak ingin apapun. Maksudna Tidak ingin. Abah mah sudah tua, sudah renta. terus Abah mah hanya ingin kasep. bangkitnya di surga tuh bakal ke asep. Nya. Abah mau kalau di surga nanti wah tinggal ikan seta awewe tah kabeh tah ngedekatan abah mereka da jaim. Atong dendam gitu atuh. Atuh dah bongan. Dawa aki-aki di surga mah kabeh oge remaja. Air sia tuh, manya di dunia geus jadi aki-aki di surga, aing jadi aki-aki setadil pisan. Nya heueuh atuh moal aya atuh. Kan abah nanti di surga akan menjelma menjadi seorang pemuda yang tampan. Awas si awewe tinggal ku abah mah rek rada jaim pokona mah abah mah rek jual mahal. Lain nih can ka surga wae geus dendam jeung can pasti ka surga. Ai maneh? Ya pasti atuh ke surga mah. Cok sah. Abah acong-acongan ibadah di dunia ge can pasti ka surga abah. Ya saya tong kitu atuh da aing mah yang pasti. Ah, teu ieu eta mah mana Asia Gusti atuh. Ai maneh mah tengah dukung pisan. Aing teh geus kieu di dunia teh mah di akhirat kieu kan sia teh. Aya di surga aya nasi goreng. Nya aya sia teh atuh kabeh sebelah oge aya. Kabeh mangrupa-rupa nu eueuh di alam dunia bakal aya di surga. Kabeh bruh preh. Sungai oge kan cenah siga ieu madu non susu. Pokoknya sungai siga susu. Nya cai sungai teh susu gitu teh. Kolam renang siga madu susu. Moal ge daek atuh berenang di air susu aya abah. Kumaha kana panon kana pareuri. Sia mah filosofi teh teh Filosofi kumaha? ku ngeunah-ngeunah. Nah, jadi siga kitu. Ya, tapi dateng berenang di air susu aya apa bah? Sia mah hese nyeritakeun ka sia mah. Mana mah teu ahli ibadah. Tah kieu ngecap batur teh ahli ibadah. Atuh da nya tuh mah isuk-isuk geus ngajak ngesang sia mah. Ngomongkeun nasi goreng seblak segala di surga sia teh. Aing mah can pernah ka ditu mah. Makana ieu mah nanya wajar we nanya. Pokona mah segala geunah. Geus aing pokona mah mun aya awewe rek engke rek Jennifer Lopez rek Nikita Willy gitu lamun. Iya lamun Kumaha? lamun berpapasan jeung abah ge abah marek jaim rek pura-pura jual mahal abah mah. Mogan saha maranehna gitu mu apal ka abah. Ah gitu, mending geus diniatan goreng teh niat kitu teh. Ya yang penting mah niat heula. Niat penting hade. Tapi eta niatna goreng. Jeung tita tadi di surga awewe nu dibahas teh bah. Ai sianya normal atuh pada aing mah lalaki. Naon deui itu bahasa. Di dunia aing can menang awewe di maneh teh. Karena di surga mah loba bidadari. Rek milih ieu mah belasan bidadarina oge. Ini awewe deui. Sia teh wajar atuh na. Ai maneh embung kitu geus maneh jatah maneh keur urang atuh. Naon ngunah weh. Ada maneh tadi ngomongkeun awewe. Maneh embung jatah maneh ka urangkeun. Siga nu kuat wae. Naon? Siga nu kuat wae emang di akhirat ke rek kikituan wae. Da meureun moal. Kacape pisan. Emangna kanikmatan teh ngan ukur kikituan. Ai maneh rek dakwah teh. Ada heuh atuh bidadari we belasan. Emang ada kikituan hongkul di akhirat teh teh da kanikmatan. Geus ada mau ka urangkeun urang ge meni tong ngaler ngidul. Udah pusing sigana teh kenikmatan teh nganu kitu patut ada loba kenikmatan teh. Naon sih mana nyurang kitu ka urang? Mewah tuh dah. Jatah urang rek dicokot. Hanya mau lah, tong bikin atuh. Rina ge. Bagi jatah nu abah nu abi. Ai maneh menang sebelah. Nyeteuing atuh. Jeung apa cek abah teh simbol tadi teh Simbol kumaha? Heuh nya sungai siga susu siga madu simbol ngeunahna kawas kitu. Terus
tah lamun di akhirat engke eueuh bidadari ngan saukur simbol. Simbol kumaha? Heuh simbol eueuh bidadari. Keur mah di dunya teu boga bidadari, di akhirat teu boga bidadari, atuh rugi 2 kali. Sia teh tong sok ieu. Naon? Eta mah geus aya, geus pasti. Ari Abah, lamun eueuh kumaha? Lamun eueuh kumaha? Keur mah rugi di dunia teu meunang awewe, jaba di akhirat teu meunang awewe. Atuh rugi 2 kali. Bakal aya loba. Ceuk saha? Aya sia teh dina ieu geus digariskeun. Geus ganeng. Geus nu pugu. Cicing. Geus nu pugu mah tuh si Maonam. Bae rayud-rayud oge. Rayu. Meungpeung bisa. Sia mah Naon? da aing boga selera tuh. Heueuh dah sarua. Itu keriput, Abah keriput. Daripada teu meunang. Mending nu aya heula. Balakan. Ah sia mah sok nyahoanan. Hese si maona mah. Hese kumaha? Pira ge dirayu. Bere bunga. Bunga naon? Bunga bang. Boro-boro aing mah. Gaji oge hese. Bulanan oge hese aing mah. Matak naon meninjam ka uing. Bukan duit gitu. Henteu. Geus ayeuna malah tong ngomongkeun surga, tong ngomongkeun awewe bidadari segala macam. Ayeuna Abah hayang naon? Hayang kasep. Eta hungkul, Nya hayang beunghar teu? mung. Hayang. Teu pancek kitu, hayang beunghar. Hayang. Tapi kan teu mungkin ayeuna kieu isukan tiba-tiba jadi beunghar kan teu. Saha nu apal. Pangeran mah ieu Abah. Maha lautan, Lautan naon? lautan rezeki. Terus Lamun ayeuna tiba-tiba Abah kieu terus Abah ka sawah. terus Abah teh manggih emas. terus seberapa gram? Lain gram atau kilo. 4 kilo emas. Heuh nya Apaan jadi kaya raya? dijual. Dijual ka Cicadas. Terus Abah jadi kaya raya. Apa yang Abah inginkan Abah beli. Abah beli sawah, beli perumahan, beli mobil mewah kayak Raffi Ahmad. nya mending ka sawah. Ka sawah aya nama meubeng isuk-isuk. Sugana menang emas. Lamun teu meunang Tinggal nongoh saeutik aya hiji imah kosan. terus Gedor pantona. terus Di jero teh aya si emas. maksud mana kumaha? Si Mas Wagino tukang baso. Sia mah heureuy wae. Tapi kan sawahna geus eueuh. Dijian perumahan, dijian tata kota, ya, dijian kereta cepat, geus beak. Terus urang menghimas di mana? Apa nanti kudu di sawah wae, Mas mah. Terus di mana? Di kebon. Abah bawa gacok. Terus Koer-koer. tanah kebon teh, Tanah kebon teh. kumaha mun disangka aing rek modal? Kan bae. Eta mah prasangka orang. Biarkan. Nu penting Abah menang emas. Seberapa gram? Kilo. Da moal beunghar atuh gram mah. Komo ku zaman ayeuna kilo, 4 kilo minimal yang beunghar ngadadak mah. Lamun teu manggih keneh kan kebonage geus beak. Pindah entong ke kebon, entong di kebon. Pindah ke gunung. Da gunung mah loba. Tangkuban perahu teh deket Imah Si Wiwin di Lembang. Di gunung aya. Hateuing, lamun aya mah aing geus ka ditu mieulaan.